Hatur nuhun Pak Danu. Tos katampi. Hilap. Tos janten pajabatnya. Wilujeng. Tapi kade kedah amanah. Kedah jantan berkah. Tantosna atuh eta mah Mamitra. Pan sakantenan Mang Dandung ngelem ka dieu teh sakantenan bade mendakan Dewi Pangaping ngalangkungan sesajen. Maksudna Pak? Mun pan tahun ieu teh panena rugal. Panena ngecewakeun. Kek tadi ngalangkung jalan kampung teh. Muhun Pak, terus pisan. Tah pangapunten katawisnya sakitu pasawahan nu upluk ngaplak nya eta gararing sadayana. Muhun, kunaon nya? Kusabab kurang sasajen. Tah, sapatos ieu teh disiapkeun kangge acara ke sore. Iya Pak. Gusti nu Agung. Padanu masih kabeungkeut ku kawasan roh nu di alam poek. Duh Pak, hapunten. Sanes bade mamatahan ngojai kameri. Tapi sajatina hasil panen mah Gusti nu nangtoskeun. Sanes roh-roh nu di alam poek. Aduh Padanu. Kumaha atuh nya ieu teh? Ieu mah padahal ieu teh modal sorangan, modal pribadi kumaha deui ieu teh nya? Leres Pak Danu. Eta teh lepat. Salesna urang teh kedah ngandel ka Gusti, ka Pangeran anu murbeng alam. Mantena anu ngawasaan sareng kawasa di langit sareng di bumi. Tah udah kumaha tuh ieu? Padanu kedah ngadoa. Nyungkeun hikmah ti Pangeran. Kumargi Pangeran parantos ngadawuh sapertos kieu. Pangeran teh baris maparin pisnangeun kanggo Padanu. Sanes nyilakakeun sejak maparin hirup anu pijamugaeun kangge kapayun. Duh, leres pisan Mamitra. Oke, atunya urang batakeun ka urang SMS heula ka protokol acara ritualna. Nah, atos. Nah, atuh Mamitra sim abdi hoyong didoakeun nyuhun didoakeun. Saya pisan pamadegan teh Padanu. Hayu atuh urang nganada. Gusti anu Maha Agung, abdi anu teu daya upaya dina dangat ayeuna saja nyuhunkeun pitulung ti Gusti. Sacara khusus kangge Padanu supados dina panen kapayun anjeunna tiasa hasil. Nuhun Gusti, dilebet jenengan Gusti Isa Al-Masih. Abdi sadaya parantos nganada sareng ngucap syukur. Amin. Amin. Nuhun Mamitra, nuhun pisan. Cep. Sami-sami Padanu. Oh, di Padanu. Rampes. Kumaha Padanu hasil panen teh? Hasil panen tahun ieu hasilna mucekieu saya pisan. Puji Gusti. Mohon. Pokoknya dikintun engke beasna kualitas nomor hiji. Hatur nuhun Padanu. Mohon Gusti ngaberkahan.